Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber YouTube Mang Cecep Gorebacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng durihat tepuguh ngancikna bagian kaopat. Ieu yasana Kimasram. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco kana ieu channel Mang Cecep Gorebacep oge anu ngalaik ngomen, mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tapi nahanya kitu sifatna asa piraku deui da sakitu satiana kaciri katresnaanana teh ka aing sakitu miberatna. Anak kumaha kahoyong anak teh Kang Han tos teu kiat hanas Kang Han bener-bener satia ka anak ari pek anak sabalikna. Sieun Kang Han sieun jadi korban. Anak ayeuna karasa anak henteu satia. Buktina unggal ka dieu anak tara aya pelesiran jeung lalaki sejen. Lamun kitu mah anak nganyerikeun cinta anak cinta kera han ngan dijieun boneka ku teu sangka bet kieu kajadianana. Cek garantas hate Burhan jumerit tinaku kanyerian sedih ku nasib diri ku Mariana terus-terusan dinya nyeri antukna ngajadikeun hiji amarahna Burhan nafsu ka Mariana. Lamun kieu mah anak geus eueuh hampuraeunana aing geus moal kuat neruskeunana oge. Tadina aing rek nyabar-nyabar maneh tapi beuki dieu anak bet beuki ngahajakeun abong kena aing jelema sangsara lain pilayaneunana. Anak cukup anak ti semet ayeuna pegat hubungan pek didoakeun mugi anak cing aya dina kasenangan. Burhan ngagaremet teu ngeunah ku tindakan Mariana tadina mah datang teh rek sasado seja panutan tapi barang manggih ketugenah kitu Burhan malik ambak hate nyeri asa diheureuykeun ku Mariana. Maksudna ganti rek sakalian megatkeun hubunganana. Sanajan kaasih jeung kanyaah Burhan anu sakitu gedena tapi Burhan maksakeun rek megatkeun tali kaasihna. Ieu teh tina ku teu kuat nandangan karaheut hatena nyeri asa dihina ku Mariana, cintana asa teu dilayanan, abong dirina aya dina kasangsaraan, nyeri perih alah bata narima wiwirang di kolong catang. Kusakabeh ieu Burhan geus teu mikir ka sisi gigir gilig rek megatkeun duriat naon anu baris jadi akibatna Burhan sadia nandanganana. Kaayaan hate Burhan geus katoong ku bianah geus bisa dirasakeun kanyerianana sabab bianah nyaksian kumaha layetna Burhan jeung Mariana, kumaha sucina katresnaan hate Burhan ka Mariana. Ari ayeuna Mariana kawas anu teu malire siga anu ngahaja nganyeri bener bianah awewe tapi dina perkara ieu mah teu bisa mangmeunangkeun ka Mariana. Bianah nyalahkeun kanu jadi dununganana teu panuju ku sifat jeung kalakuanana. Ningali kaayaan Burhan sarupa kitu bianah ngahlas mangwatirkeun milu mangyerikeun sok ras asa kaalaman ku dirina pribadi ret neuteup ka Burhan pek deui nyarita semu anu ngahruk. Antosan wae atuh heula dilebat da moal lami rupina mah. Mang Gabi sawios diantos di luar
raos tiis cek Burhan bari gek diuk ditepas ari bianah terus ka tukang deui rek beberes. Kalayan sabar Burhan terus ngadaguan Mariana sejeroning diuk kaambakna terus nerejel geus teu bisa ditahan hayang geura dibudalkeun hate ngageremet awak ngeleper semenit asa sajam asa sapoe nu didago-dago acan keneh datang. Geus jam 8 tapi Mariana acan keneh datang. Burhan geus ngerasa kesel hate jengkel kakeheul beuki nambahan jung nangtung ret ka jalan jut turun kaburuan koloyong di kajero kukulutus tina ku geus teu sabar ngadagoan aya niat rek balik ngan penasaran hayang mereskeun hubunganana hayang ngabudalkeun heula eusi hatena. Benernya Mariana nyiksana teh. Teung teuingeun Mariana teu sangka kieu kajadianana, teu sangka luas ngenyeri. Mana atuh buktina janji anak teh. Cukup ka nyeri jeung ka perih geus loba karasana, geus loba katarima. Ayeuna geus nepi kana waktuna. Kade anak ulah nyalahkeun bongan kahayang anak sorangan. Burhan terus kukulutus ret ningali kana erloji geus jam 8. Burhan beuki teu sabar hatena mentegeg nafsuna beuki ngagedor. Kakeheul jeung kaambek Burhan geus teu bisa kagambarkeun ngadaguan geus 4 jam Mariana can keneh katingali datang. Puguh mata kesel matak mentegeg kurang-kurang namah terus balik ngan Burhan geus kagok asong sanajan kudu nepi ka tengah peuting tetep rek didaguan teu puas lamun teu bisa ngabudalkeun eusi hatena. Jam 10 Mariana kakara datang paromana marah main nandakeun ka Bunga leungeun meulit dina cangkeng Rahmat. Drum lambreta teh asup kaburuan kabeneran lampuna nyorot katepas nyorot ka Burhan anu keur diuk ngadagoan. Barang ningali aya Burhan Mariana meningal ranjug ruas lain dikieuna hampir bae dijengkang ka tukang ngan untung kaburu muntang ka Rahmat lamun henteu pasti labuh nang karak bengkang. Dadak-dadakan Mariana jadi tepuguh rasa seak riut hatena ngariut gede kahariwang sieun bisi aya kajadian anu teu diarap-arap. Cekit reg lambreta teh eureun Mariana gancang turun paromana sepak semunut aya getihan gempur kawas nu manggih ka sieun atuh Rahmat jadi penasaran kok nanya ka Mariana kunaonan mun sapertos anu mendaka reuwas kunaonan teh. Teu nanaon tembal Mariana nyumputkeun semuna. Enggal atuh kalebat bila lebat angin ceuk Rahmat bari nungtun Mariana dibawa ka jero. Mariana beuki ratug era sieun ku Burhan anu harita terus nyidikeun dirina. Burhan nguat-nguat maneh nahan perasaan anak barang Mariana jeung Rahmat naik kena tangga teras. Burhan ngadehem bari jung nangtung panona telesot tina beungeut Mariana gebeg. Rahmat ngagabeg teu nyangka di dinya aya jelema da kabeneran rada poek jadi teu kaciri aya Burhan ngan Mariana anu rada tenang teh bubuhan geus nyaho waktu tadi kasemprot ku lampu lambreta teh. Saha ceuk Rahmat bari ngalesotkeun leungeun Mariana. Biasa eta Kang Burhan ceuk Mariana teu siga-siga padahal hatena mah geus ratug teu pararuguh maklum gede kahariwang. Tos lamihan hawatos teuing punten wae nya menawi teh moal ka dieu. Mariana nyoba-joba ngalelemu hate Burhan. Lami tisonten keneh tembal Burhan pondok nakeran ret ka Rahmat kakeheulna geus teu bisa dibendung nerejel maseuhan kana sakujur awakna. Mangga atuhan kalebat nepangkeun rerencangan ceuk Mariana bari nunjuk ka Rahmat. Burhan ngasongkeun leungeunna ka ciri kawas nu haroream ari Rahmat sabiasana teu neundeun hate goreng kap duanana sasalaman silih kenalkeun. Tapi sanajan kitu oge Rahmat ngebogaan sangkaan sakumaha lumrahna lalaki ka Burhan gede timburu sabab yakin sapati-pati daek kandaguan nepi ka peuting lamun Burhan lain kabogoh Mariana ku boga ambekapan kadinya. Rahmat ngelehan maneh rek balik ka hiji ka Mariana ngan saukur iseng kadua karunya ka Burhan tur sieun disebut lalaki teu uni tukang ngarebut bebene batur. Atuh panutan gancang nyarita bari dibarengan kurang ku hormat maklum ngerasa era ku Burhan. Punten bae sanes teu sono mung tos wengi teuing
mangga atuh dikarantun, ceuk Rahmat bari jut turun kaburuan. Kalabat heula atuh mat, ceuk Mariana tambah teuing teu ngaku padahal hatena mah bungah. Rahmat balik teu heula teh. Mohon nya enggal-enggalan teuing ke atuh sareng keur nembe tepang teh Burhan mairan dareh deh teu nandakeun hate goreng. Sawios hatur nuhun. Rahmat maksa balik celak kana lambretana gerung disada geleser maju ninggalkeun Mariana jeung Burhan. Sajungjongan mah Mariana teh nyarita kitu deui Burhan sarwana jerempe kawas anu eueuh picaritaeun ngan hate masing-masing anu galecok kanceuh ku rupa-rupa hayalan. Nu hiji ngageremet ambek hayang ngabudalkeun sakabeh katugeunahna, ari nu hiji deui galecok tina ku rumasa geus nyieun rupa-rupa kasalahan ngaleper gede kasieun loba kahariwang. Pikiran jewat nu kabayangkeun iwal ti kanyerian akibat tina kalakuanana anu teu jeung pikiran sasat ingkar tina kapribadian. Hate Mariana jumerit cerik maratan langit kaduhung segede gunung geus ngagugut teuing nafsu nganteur kana amarah. Ari ayeuna katohyan pisan kudu dipiberat kumaha hanya peta rek mungkir teu bisa, rek menta dihampura boa ditarima da puguh dosana geus loba nyieun curang lain sakali dua kali. Kaburhan geus sering nyeri ayeuna karasa naon akibat anu baris tumiba. Burhan terus mencerong kana beungeut Mariana kaciri awakna rada ngeleper atuh Mariana beuki ratug gancang tungkul paroman alum samara pola samar rampa teu puguh anu dicagap. Di mana nembe tean? Cuk Burhan mimiti muka carita. Wangsul ti dokter kaleresan Rahmat ka dieu atuh sakantenan sareng da anak keung teu aya nu ngarencangan bade ngantosan han tos senten teuing. Ceuk Mariana hayang diandal. Geuning mani dugi ka wengi kieu resepnya ari ti dokter mulih wayah kieu mah Burhan maido nyeh seuri koneng. Wuwuh nambah Mariana beuki teu puguh ngaleper sabab rumasa dirina geus nyieun dosa. Tuda ceuk Mariana teu bisa kebati corona karasa asa nyelak. Tuda amang heula teu sangkaan anabat janten kieu kumahaan. Duh ulah nyangka awon anak tobat teu ngalakukeun hiji padamelan anu dilarang ku agama. Anak tetep satia kahan cinta anak mung kanggehan nyalira. Ceuk Mariana ngarenghik kapleungeunna nyekelan leungeun Burhan. Ari Burhan teu ngajakeun reaksi nanaon kana caritaan Mariana teu percaya 100%. Percaanten dahan oge henteu ari nyangka awon mah tobat teu pisan-pisan dina leresan ieu mah han teu gaduh hak kangge ngahalangan margi urang masih keneh bebas henteu terikat bade kitu bade kieu terserah da karaos ku nyalira kumaha amis paitna. Mung hiji anu disuhunkeun teh nyaeta anak ulah nganyerikeun kahan ulah sapertos bieu. Terus terang wae han mah teu raos ku anak asa diheureuikeun teu dianggap pisan. Komo upamihan henteu masihan janji sakitu tos dijangjian bade dongkap anak keukeuh angkat sareng anu sanes. Han teu panas henteu ngewa ka Rahmat margi sifat pameget mah kumaha istri di dieu han teu tiasa nyalahkeun Rahmat. Terus terang han nyeri teu raos ku anak asa diapi lain abong han jalmi cacah jalmi sangsara. Tapi teu nanaon dahan tos ngarumaoskeun han masa kieu kabuktosanana. Ceuk Burhan bener-bener nembongkeun ka nyeri hatena nyarita terus terang sabalakana. Ngadenge sakabeh caritaan Burhan kitu Mariana meningali Mbak rek nembal kumaha da sidik dirina salah hate ngarakacak kaduhungku pemolahna sorangan berebay cepanona ngaleng bereh masihan kana pipina sedih nalangsa geus teu puguh rasakeunana. Da teu nanaon han anak saserangan sareng Rahmat sabiasana teu ngalangkungan ti sifat sareng rerencangan anak henteu curang tobatan teu ngapilayin mugihan percanten kana kasucian hate anak. Mariana terus ngarenghik pikawatireun. Percanten han percanten 100% nanging kana sifat anak han teu tiasa nampi. Han tos kumaha kirang sabar
hantos seueur kanyerian. Rumaos anak dosa, rumaos nganyerikeun, mugihan kersa ngahapunten. Teu wengi ieu anak janji moal bade nganyerikeun deui. Adat anu katukang ku anak bade dipiceun. Hapunten Han, hapunten. Burhan ngaruk berat rek ngahampura sabab sakali kitu geus tangtu saterusna oge moal beda. Hate Burhan geus teu bisa digugat-gugat, tetep rek nyokot jalan pamutusan rek megatkeun hubungan anak jeung Mariana. Dihapunten An, mung wae ti ayeuna anak cing mendak kasenangan, keun da moal mendak deui gangguan. Han ayeuna keneh bade pamitan, rehna enjing-enjing bade angkat ka Cirebon mancen tugas nagara. Disuhunkeun doana ti anak, mugahan cing tiasa ngajalankeun tugas sakumaha anu diwajibkeun ka diri Han. Cuk Burhan nyaritakeun pamaksudanana. Gebeg Mariana ngagebeg hatena beuki teu puguh, reuas dumeh Burhan rek indit isukan meureun kudu papisah. Nasib aya insap Burhan rek ka Cirebon, tetep wae jeung Burhan mah kudu pajauh. Celak Cipanona terus nyak celakan geus teu kaampuh deui. Han ulah ngantunkeun An, anak teu kiat. Kedah papisah mah Han, kunaon atuh Han teh? Nah teu ngahapunten ka anak, nah teu ngahapunten kana kalepatan anak. Sanes teu ngahapunten, mung tugas kedah dilaksanakeun. Ayeuna mah wayahna wae anak sing sabar, keun didoakeun anak cing aya dina kabagjaan, cing enggal gaduh caroge, anu leres-leres satia, anu nyaah ka anak. Dahan mah teu aya sareng teu tiasa nyenangkeun ka anak. Tos An teu kedah didamel nangis, kiatkeun manah kana ieu cocobi sing percanten Han tangtos ka dieu ngalongokan. Ari sasasi sakali mah mugi pangeran nang tayungan ka urang duaan. Cuk Burhan bari ngalesotkeun leungeun Mariana, atuh Mariana asa diheulang nyeri perih, hanjakal pagalo jadi ngahiji. Sedih pedah kudu jauh jeung panutan. Bluk nyuuh kana tungtung meja cerik euriheun semu anu kanyanyerian. Ningali kitu mah Burhan oge rada ngahlas, watir teu tega ninggalkeun anak. Tapi ari ras kana kanyerian jeung tugas anu kudu dijalankeun, Burhan nguat-nguat maneh. Kasedih teu dirasa, terus nyarita maksudna ngalalamu hate Mariana, sangkan sabar tumarima kana kadara pangeran. Tos An, sadayana tos kahoyong pangeran. Urang sakadar manusa teu tiasa nolak atanapi mungpang kana kadarna. Ayeuna mah anak cing cabar, anak sing sabar, da pasti awal akhir oge urang baris papendak deui. Han henteu ngahapunten ka anak. Han kejam, kalepatan anak anu sakitu didamel alasan kangge menggatkeun hubungan. Upami kieu mah Han anu nganyeri ka anak, kejem teu aya hampurana pisan. Ceuk Mariana bari nyusutan Cipanona ku saputangan. Sanes Han teu ngahapunten, sanes Han tega, mung kedah dikumahakeun, da ieu teh tos tugas. Han teu tiasa mungpang, panginten ku anak oge kabayangkeun kumaha upami Han henteu ngajalankeun, tangtos kengeng hukuman. Ceuk Burhan bari jung nangtung, tapi ku Mariana dipuntangan kawas nu embung ditinggalkeun. Atuh Burhan kapaksa satekah polah nyadarkeun kana hate Mariana. Sing sabar An, ieu teh tugas, sanes mung sakadar alesan. Mugi anak aya dina kasadaran sareng kersa ngamaklum. Sing sabar wae supadosan aya dina kajalaran kajanglaran. Mugi urang di awal akhir dipendakeun deui. Upami leres Han ngahapunten, anak bade ngiring ka Cirebon. Margi anak teu kiat ari kedah papisah mah, ceuk Mariana kalah muntang beki pageuh kahayangna bareng milu ka Cirebon. Tapi Burhan teu nya tujuan, sabab ku teu panuju kana adat kalakuan Mariana. Sieun teu bisa ngarobah adat, tangtung ngajadikeun gangguan kana tugasna. Anak sanes Han alim diiringan, mung kumaha da teu kengeng nyandak istri. Di ditu diasramakeun sadayana pameget, teu kengeng anu tos kulawarga. Janten mugi wae anak ulah janten bendu, keun dina waktosna mah tangtos urang tiasa riung mung pulung deui.
Mugi wae pangeran nang tayungan cuk Burhan mere alasan sangkan Mariana ulah maksa milu ka Cirebon. Kumaha atuh ari hubungan urang teh? Anak mah alim kedah putus ku alatan kieu mah. Han, ulah angkat atuhan sing hawatos ka anak, ulah tega ngantunkeun anak. Biasa datang tosan oge sering ka dieu. Cing kiat sing sabar wae anakna. Ulah aral subaha dina nampi ieu cocobi. Han, teu kiat anak mah. Ceuk Mariana bari blok nyuuh kana awak Burhan nyacapkeun kasono dumeh rek paturai, tapi sabalikna Burhan mah teu kitu. Gancang Mariana dicengkatkeun pok nyarita panutupan rek balik harita. Tos wengi teuing an doakeun nya. Han cing salamet di jalan, Han oge ngadoakeun muga anak cing aya dina kabagjaan. Mariana teu bisa nembalan Cipanon terus murubut lalaunan ngalengkah keluar ngajajapkeun Burhan nepi ka buruan. Manggaan cek Burhan beri terus lempang keluar ngagedig teu ngaliuk deui ka tukang. Mariana unggek semunu berat Cipanon murubut teu katahan. Hate sedih lain di kieuna leungeun gugupay pileuleyan bari ngomong dina jero hatena. Han, doakeun Han. Mugi Han sing enggal mulih deui. Anak keung teu kiat dikantunkeun lami. Kasedih jeung kapeurih hate Mariana geus teu bisa kagambarkeun pamiarsa. Sedih katindih-tindih, bingung katumbu. Kahiji ku pisahna jeung Burhan, ari kaduana kudu balik ka Ciamis. Hate beuki bingung, teu bisa pisan dibangbalerkeun komo cicing di Ciamis sasat di kampung lain kaubaran. Tapi kalah beuki nambahan beuki ngaraheutkeun kana hatena. Katambah dina hiji poe kadatangan ku Dani lalaki anu dipika ijidna, ari maksudna sejang ngolo ka Mariana sangkan daek ngahiji deui. Tapi ku Mariana ditolak da puguh geus nyaho yen Dani teh hiji Don Yuan. Punten Dan, dina waktos ieu mah ana nuju bingung, janten teu acan tiasa masihan jawaban. Mugi wae Dani ulah bendu. Ceuk Mariana ngayakeun penolakan padahal dina waktu harita mah dirina oge keur kasepian, tapi alus Mariana teu gagabah, teu gampang kaolo ku Don Yuan. Saur Dani mah ulah seur emutan, ulah ngemutan anu teu aya. Dani oge sanes bade heureuy, bade nya campah. Dani estu bade leres-leres mika nyaah ka anak. Toh pati jewaraga kanggo ngabelaan anak sing percaanten an. Dani hoyong teras ngabangun rumah tangga sareng anak. Ceuk Dani pinuh ku pangharepan. Hatur nuhun Dan kana maksa Dani anu sakitu luhurna. Nanging punten wae anak sanes nampik atanapi teu kersa. Dina waktos ieu mah anak moal tiasa masihkeun jawaban. Mugi Dani tiasa ngamaklum. Nah atuh kinten-kintena anak tiasa masihan jawaban. Kahoyong mah ulah lami teuing, merge Dani tos teu sabar. Sing hawatosan teu kapungkur Dani tos aya hate ka anak, mung nembe ayeuna tiasa dicarioskeun. Dukanya teu acan tangtos, tembal Mariana semunu bingung. Mangga ku Dani diantos, tapi tampi wae ieu mah etang-etang kagagelan ti Dani. Mangga geura tampi. Ceuk Dani bari mukakeun tas kulitna kop kana bungkusan. Berebet dibuka, sing horeng pibajueun tina wol ala agogo. Kain mahal anu keur meujeuhna populer dina waktu harita mah. Teu kedah ngarepotkeun Han, punten sanes nampik pangasih. Mariana nolak sanajan bener kain alus tur mahal, tapi Mariana teu haripet narima. Ari sabab sok sieun engkena sieun aya kacangcang. Tur Mariana tara biasa narima barang atawa duit ti kaum lalaki. Benar katingalina mah Mariana teh pidunya, tapi buktina mah jauh pisan tina sangkaan. Ulah gaduh emotana sadihina, mangga geura tampi. Da sae mah henteu. Ieu mah mung sakadar tandanya Dani ka anak. Mangga ulah nampik pangasih pamali. Dani maksa ngasong-ngasongkeun eta kain ka Mariana. Tobat Dan, anak teh sanes baha. Tobat teu pisan-pisan. Candak deui wae teu kedah ngarepotkeun. Kaasih sareng kanyaah Dani ka anak, ku anak oge karaos. Simpen wae heula, gampil engke dina sanes waktos. Punten Dan,
punten, cek Mariana tetap nolak. Leres, anak teh moal nampi. Dani nanya deui tinaku penasaran. Sanes teu nampi kana kanyaah Dani, mung ari dina rupi barang mah punten wae. Anak hariwang margi suruh sepuh oge, ari teu acan nikah mah sok tara cios ngahiji. Janten anak sieun urang teras papisah. Ku kituna mugi Dani tiasa ngamaklum, Mariana pinter ekol nu lain-lain dijieun alasan tapi ekolna dipercaya ku Dani. Da bukti Dani teu wani deui mamaksa. Nya teu naon kitu mah. Mung Dani pasihan kaputusan, iraha kinten-kintena anak tiasa masihan jawaban. Saur anak oge teu acan tangtos. Antos wae 2-3 sasih deui menawi anak tenang. Henteu sapertos ayeuna tembal Mariana bari terus malik netep ka jalan atuh Dani asa dianggap patung, asa teu dilayanan, nyel ambok lamun kongang hayang terus nyarekan bongan teu beunang dileuleyan. Dikerasan tetep teu mawa hasil, ti heula oge basa waktu keur didago kalah ngajadikeun kagorengan. Teu nanaon ari anak teu kersa mah. Mangga tos enten teuing, cek Dani rada teureges jut turun celak kana Hondana, gelaser maju nyemprung kakalerkeun bari mawa hate anu pinuh ku kanyerian. Geus 2 kali Dani menang wirang, 2 kali terus-terusan gagal ka Mariana jadi malik ngewa. Timbul niat rek mapanas, tina ku nyeri hate cintana teu dilayanan, leok Honda mengkol kawetan, leok deui ka kaler, terus ka jalan balong gede, rag eureun di alun-alun, gelaser deui maju kakulonkeun ku kurilingan tepuguh anu dijugjug, abong anu tumpakna keur lieur, motorna oge sarua seserebet teu beda ti anu edan. Di parapatan hasaram Dani ngarandeg panonan nyidikeun hiji mojang anu keur lempang sorangan, disidik-sidik dumeh asa geus apal si horeng eta teh Erna anu ti heula kungsi babarengan jeung Mariana. Barang geus yakin Erna, Dani gancang ngahirupan deui motorna, maksudna rek nyamperkeun sugan wae Erna daekeun. "Halo Er," ceuk Dani bari reg eureun gigireun Erna. "Oh Dani, manawi teh saha?" ceuk Erna semunu ngaranjug tapi di satukangan eta gede ka bunga. Rehna panggih jeung Dani, tibasa mimiti panggih oge Erna geus meunang hate ngan eleh set ku Mariana, ari ayeuna panggih paduduaan. Jorojoy aya niat rek ngagoda, maklum Erna kasebut hiji cross girl, kasaha oge daek, komo ieu ka Dani anu boga motor Honda. Nyalira wae Er, Dani turun tina motorna ret ka Erna netep ku tetepan anu pinuh ngandung harti. Erna tanggah, nyeh imut ngirut nembongkeun kagelisanana tina hayang katak siro ku Dani. Sareng saha deui atuh, da Erna mah teu gaduh, tembal Erna bari nimbul ku imut malengpeng ku kelet nepi ka Dani rada ngeleper, jajantung ratug. Asa kaeundeurkeun ku kurayeun samara pola. "Kumaha upami dikawal ku Dani kersa?" ceuk Dani semunu asa-asa. "Ah isin, sareng sieun bilih aya nu nyeuselan ka Erna." "Isin ku saha? Saha nu bade nyeuselan?" Dani ngarasa heran. "Nu gaduhna," ceuk Erna teu kari ku imut jeung kelet pamelet. "Saha? Dani mah teu aya nu ngagaduhan. Duh ka upami Erna mah." "Teu aya," Erna jebi. "Paribasa teu aya teh dijieun nalab rumah, dasar barudak ayeuna, lamun ayana naon teh cukup ku teu aya." "Kersa henteu ieu teh?" ceuk Dani bari neuteup Erna antepna keran. Moal nyeuselan nu gaduhna, Erna keukeuh hariwangeun sabab nyaho yen Dani teh aya hubungan jeung sobatna nyaeta Mariana. "Saha nu bade nyeuseul?" Sok kitu nya Erna mah. "Ayo kersa henteu?" "Sieun ku ana ceuk Erna ngadilak matak nyeblak kana hate Dani. "Naha make sieun, da ana mah teh aya hubungan sareng Dani?" "Sing percanten lah, piraku atuh Dani bade ngabobodo." Dani hayang diandal. "Awasnya, tanggung ye." "Ayolah." Dani tanggung jawab, ceuk Dani bari ngahirupan deui motorna. Erna imut, celak naik. Ngabonceng tukangeun Dani, paroman marah mai bunga. Kitu deui Dani teu beda, bunga domeh meunang jalan pikeun males nganyeri ka Mariana. Kaen teh rek dibikeun ka Erna lamun engke geus jadi sina dipake ku Erna.
Terus bareng ka Imah Mariana merentang tuh Mariana ngaheab sahantena nyerieun hate tidinya kakara Dani ngarasa puas. Duh Dani ulah tarik teuing sieun labuh ceuk Erna bari kep nangkep cangkeng Dani ari Dani kalah kabeuki ngahajakeun da ku nikmat teh mangkaning Erna sakitu montokna puguh haneum. Borangan Erna mah sok sieunnan da puguh urang ngebut nu pageuh urang ngebut ceuk Dani bari nincak perseneleng dioper kana 3 gas digedean Honda nyemprung tarik kawas nu balap ari pek manggih kakagok direm disakalikeun cekit. Aduh Erna nangkon ti peperakat Dani ngarenghap sugema kana tongkong karasa aya nu ngaganjel semunu hipo. Naon cenah ieu pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.